Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang daudei saramang kince. Alhamdulillah kanggo dinten ayeuna tiasa nepangan deui mohon. Mugia sarehat sadananya sareng digampilkeun dina milari rezekina. Amin. Hatur nuhun para subscribernya, tos like, komen, mohon hatur nuhun. Mangga urang lajengkeun deui ngaronda desa dina serial Munjung bagian ka-10 anu teh mohon. Kumaha atuh lajengna carios wilujeng ngadangukeun. Lah mang kuring teh teu sanggup atuh neangan orokna jaman kiwari mah hese neangan orok teh mang hese pisan. Entong deuleu euy ari teu sanggup mah ih kumaha sia mah hayang beunghar hayang ngeunah embung hese atuh ih cager maneh. Cager mang ieu mah ngan bati ngabibita ieu mah mang pek bae atuh ari hesena mah hayang meunang jimat orok teh puguh we hese mang nya langka apan kaduana kuburanana oge pan sok ditarungguan mang nyaeta cenah ngajaga bisi aya nu maling mayitna mang malah yeuh kabeh dieukeun mamang lain anakna dara oge loba cenah nu sok ditarungguan nya di astana nu maot jumaah komo mang jumaah kaliwon mah dipake man gegeman naker eta teh geus 40 kakara ditaringgalkeun mang geus ngangkat kuburanna teh nya sabab nurutkeun kapercayaan eta teh mang geus asup cenah 40 poe lembutan mayit lepas mang ti dunia asup we ka alam kubur bener eta teh mang. Ih duka teuing deuleu tapi da sok ningali eta teh heueuh sok ditarungguan di astana eta teh heueuh keur mah baheula loba cenah euy nu malingan orok matak we ditungguan bisi anu maling eta teh heueuh bener tah. Iya mang aduh aya mah kahade atuh bisi loba anu ngabongkar keh astana. Ih Mang Arta moal atuh sugan ayeuna mah geus aman atuh badina oge keur naon deui. Ih pan hayang beunghar cenah heueuh kudu maling mayit deuleu euy maling mayit kuring mamang teu sanggup malingna ge ih ningalina ge sieun atuh kudu abrug-abrugan ka astana kudu ludeung deuleu euy kudu ludeung hayang beunghar kudu ludeung ka astana teh euy lain ieu mah hayang ngeunahna wae maneh teh. Ih mang ieu mah lain laworakeuneun atuh sing horeng jimat orok teh nya kitu geuning. Puguh wae atuh ieu mah top markotop jimat orok teh ih ieu mah aya-aya wae nya geuning. Kecit eta teh nya disebut teh nya disebutna jimat orok teh kecit lain Mang Arta. Nya mang ari keur maokan duit tapi aya deui kecit tulen ieu ngadongeng deui nu kaduana. Mang Arta mah geus aya-aya wae judulna teh abong nu geus kolot nya loba pisan dongengna. Tah si Arta mah sok aya-aya wae mak nya aya kecit tulen
Dasar Arta. Ya, Mang, iya mah kecetulen atuh. Alus deh caritan lagi, Mang. Jeung tereh nih ngaronda teh jam sabaraha ieu teh, Mang? Jam sabaraha? Jam 11 dulu jam 11 peuting. Nah, da kakara bijil taraweh atuh, Mang. Balik taraweh ieu teh. Ih, sia mah eta ongkoh nanyakeun bieu teh cager mane Arta. Cager, Mang, cager. Alhamdulillah kuring mah. Erek moal, Mang, atuh. Yo, kuring karek kadongeng deui. Nya tuh sok are ngadongeng mah ngan kudu pogo atuh ngadongeng teh ngarah kadengeun nonton karunya atuh hantem we kanu kitu wae geuning caritaan teh. Teu aya deui atuh, Mang. Caritana teh kitu we. Ieu mah nya episode terakhir cenah. Episode terakhir. Kecitolen cenah yeuh rek kadongeng kecitolen. Si Arta reka mana kitu tak make sok terakhir kitu ieu teh. Abang mah rek sare atuh. Tunuh kuring teh. Teh kamari ge. Tacan sare-sare acan sakerejepan. Abong kamari teh cenah pamajikan. Ngarona sia teh, ngarona lain molor wae. Pamajikan teh dasar punguh salaki teh keur kareunah awak dari teu tah ngaronda. Di dieu der kudu ngadongeng di. Dasar. Kan bae atuh Arta kan bae. Sok atuh kumaha atuh. Dongengna kan citulen. Asa kakara ngadenge dewek mah aya ge atuh ulen meureun, ulen. Abang mah ulen mah dahareun atuh, dahareun. Jeung cikopi, kopi hidung, undun we sabatang eunah eta mah keunah. Si Arta mah sok atuh Arta gara mimitian. Ngarah teu penting teuing yeuh. Nya, Mang, ya mimiti urang ka pamunjungan dianter ku kukuncen, Mang. Ngadeuheuskeun ka Ratu Kecit, pek we urang meuli kecit sarta netepkeun, Mang, perjanjian geus jadi balik urang teh. Nah, di imah teh atuh urang kudu nyadiakeun tepatna, Mang. Sadia sasajen, cara jimat orok, Mang, sarua. Gona teh, Mang, aduh, ieu mah kudu kebek ku sesengitan, Mang. Nya, kusabab kecit teh, Mang, teu kaopan eta teh, Mang. Dasar belikan deui. Urang kudu bisa meuli-meulina eta teh, Mang, kecit teh. Wah, Rahul eta mah, maknya atuh. Nu kitu mah atuh dina dongeng meureun nya Arta. Sing bener atuh. Potong Rahul ngadongeng teh yeuh. Bener, Mang, kurang caritana lamun aya kakeuheul aya piambekeun teh, Mang, kudu kuat urang teh nahan ulah nepi ka modal kana omongan atawa dordar, Mang, ambek-ambekan komo pasea mah jeung pamajikan eta teh dipahing pisan, Mang. Upama urang boga kakeuheul tuluy we diweng-weng gegebres entak sengor lapur kecit teh, Mang, rejet tah kereles pundungnya aneh. Nah, aya kecit teh bisa pundung. Deui. Jiga jelema wae bisa pundungnya siluman oge. Deh Mang Arta sok aya-aya wae. Maknya siluman bisa pundung. Bang, karena ge dina dongeng atuh. Nuka bener, nuka henteu.
kudu sok ngajalur atuh. Sok tuluykeun. Ah, ieu mah rada rame ieu euy, kencit tulen teh. Hah. Geus kitu teh mang. Geus kitu urang teh mang kudu dikemat we deui, ngarah datang deui. Prak-prakanana urang dipapatahan ku kuncen deui mang. Tapi nya lamun pundungna teh mang lantaran urang pasea jeung pamajikan lapur eta teh mang teu meunang dikemat deui. Aduh, diala oge. Aduh nya ka tempatna. Nah, atuh teu daekeun milu deui. Pegat cenah cara diserahkeun euy. Talak 3. Aduh, talak 3. Ih, gening kitu nya kasiluman oge euy. Apaleun nya talak 3 jiga dina lagu eta teh euy. Cager maneh arta. Cager atuh mang mata kadongeng oge cager. Ah, Mang Uham mah sok aya-aya wae. Nya eta mah sugan geus ditalak meureun ku siluman. Heeh, kencitna. Jadi we pundungeun. Da eta we atuh Mang Arta mah make sok hogag wae jeung pamajikan. Nya pedah naon atuh Mang? Nya tak acan dipameserkeun cenah baju lebaran mang. Ih, kabina-bina teuing atuh. Make hogag gitu jeung pamajikan. Pamali atuh, pamali kudu akur deui atuh jah. Akur deui atuh Mang, akur. Ah, sok aya-aya wae Mang Arta mah. Nya mang kohol atuh ka pamajikan teh bogo can kajihan. Sok cenah mana duit yang beli baju lebaran. Yang baju lebaran beli kue. Ih, sama kara curhat atuh. Sok ngadongeng mah atuh. Ah, ngerakeun wae. Engke we atuh di luar studio atuh erek ceramah mah ka ditu. Carek. Tengah jalur maneh mah. Ah, Arta. Tapi sok atuh. Orang hayang apal yeuh tuluyna. Nya mang tapi nguntungkeunana teh ka urang nyaeta mang sok ngiriman duit menang maling. Geuning sok aya cenah duit leungit teu pupuguh. Tah eta teh mang dicokot ku kencit. Ari nyokotna teh mang kumaha perjanjian tadi teh. Ari pangresepna teh mang nyokotan duit eta teh anu teu bisa dibilang seperti tinu dagang di tempat ngadu di ceng-celengan mang nya ti jaba saku terus kapan terangna teh mang nyokot duit dina wadah nya wadah menang ajejet upamana raju teh mang koja jeung kebangsana eta teh mang geuningan kitu nya kana kencit mah kahade tah paterangan teh euy. Nya cenah euy kitu, tapi kuring pada ngadenge cenah. Nya kana wadah nu kitu tah ulaheun cenah matak apes eta teh euy. Heueuh sok ai awewe sekolot nini geuningan sok asupkeun kana kutang. Eta teh matak apes deuleu tuyulna euy. Kencitna matak apes. Wah, Mang Wirja mah Mang Uham sok aya-aya wae atuh jadi los-los kanu kitu. Nya sok atuh kumaha Mang? Mang Arta sok atuh gerala tuluykeun dongengna. Nya mang ya rupana kencit dosa anjana mang teu beda jeung jelema mang ngan kacina we leutikna jangkungna oge mang ngan 2 jengkal eta teh bisa pindah-pindah rupa sakarepna saperti ngarupakeun beurit upakeun ucing mang kecit anu ngarupakeun sato sok katembong mang ku jelema eta teh lamun aya nu bergasa napakna teh sok diingu mang ku jelema dipaehan pisan upamana teh nya Mang enak tang tuleungit mang teu pupuguh ke nu paeh nya nu nginguna minangka saksi tah mang
Eta teh aya dongengna deui Mang. Sok aya-aya wae ieu mah nya. Geuning kitu nya. Aduh, aya dongengna sagala geuning. Dasar Mang Arta. Dah heueuh atuh si Arta mah nenyak ngadongengkeun nu kitu nu kecit kamari naritokeun naon ta euy dibawi sagalanya abong Mang Arta geus ngampar si eta mah kamana-mana geus apal jadinya kitu we Mang Arta mah sok kumaha ta euy tuluyna ieu teh kaburu tunduh dewek teh euy lila keneh kitu ieu teh Lila keneh atuh Mang, lila keneh. Nya yeuh tuluyna teh Mang. Dilembur galuhgur rame pisan carita cenah laleungitan huit aya dina peti dina lomari teh Mang dina saku jeung ruas cengcelengan deui Mang jeung dina cengcelengan taneuh sarea-rea teh Mang eta teh geus sakwek kubu kencit eta teh Mang dicokot maka hade atuh Mang misi boga cengcelengan di imah pek teh leungit ulah saha deui eta teh Mang. Arta mah ulah nuduh atuh dewek ge boga cengcelengan teh euy tapi lain ku kecit ieu mah Ya kunaon Mang? ku pamajikan dibelikeun meuli asin jang meuli kolak cenah teu boga duit geus we cengcelengan dewek teh euy dibongkar tah eta lain kecit teh euy nu kitu Lain eta tuh Mang, eta mah pamajikan. Mang sok ka mana wae dicarekan keh ku pamajikan. nya eta sugan teh eta we kecit teh euy Lain atuh Mang. Nya duh ieu mah aya-aya wae nya. Kuring mah teu boga cengcelengan naon-naon atuh da Mang di imah ge dagang ge pan apal sorangan Mang. Balik dagang teh setor we ka pamajikan tara diculang celengkeun kana beuteung we nu puguh Mamang. Terusna kumaha tuh Mang ieu teh caritana? Nya yeuh ari nu disangka ngiu kecit teh Mang Haji Latif anu matak nya disarangka kekeuretan wes ku sieup kekeureut ku sieup katindih ku kari-kari teh Mang dagangna teh Mang ngan rugi we jeung rugi bleng eueuh nyaba jauh ari datang teh Mang deui dagang manehna teh kaciri we manehna teh Mang neut-neutan menyiat deui we kari-kari Ki Haji tas eueuh datang deui teh Mang maju beunghar jelema geger atuh lalongit duit teu puguh-puguh Mang. Kek haji nya euy haji ngingu kecit la ilaha illallah tobatnya euy eta teh pangkat haji deuleu kumaha lawan pangkat dewek yeuh kieu Nya Mang nya Mang ari ngingu nu kitu mah teu haji henteu naon atuh kebutuh duit meureun hayang beunghar pan kuring mah nya dagang boro-boro bisa kitu sapoe neangan 20.000 ge ngap-ngapan Mang tempo Haji Latif mah nya bro-broan kitu atuh saha nu teu nyangka meureun kanu kitu tah ngiu kecit amit-amit dewek Mamang Mang Arta amit-amit Ya tah di antara urang dinya aya saurang cenah Mang anu panasaran hayang ngabuktikeun we kitu bener teu Haji Latif teh ngeu kecit Joal we datang manehna teh nginjem duit 5 perak cenah Mang 5 benggol mungkul we diberena teh Mang si duit teh kumanehanana kana we diasupkeun kana bokor kuningan pentingna teh Mang duit teh
duit yang pokona teh mang di bangku di jero pangkeng lampu tembok sinara ada melempem di tengah imah dipoekan pamajikan jeung anakna sinang endong we cenah di barayana jug kaditu maneh mah jadi jempling we imah teh ari manehna jeung sobatna teh mang menang padami ti beurangna ada dempes we di imah nyumput di nu poek dirangkeun bokor eta teh mang sobatna masang sumpit di tengah penting teh mang kejelig ucing eta teh mang kana baku deket bokor duit nah atuh ucing teh tuluy we ngoer-ngoer duit gep we ngegel mang sabenggol culang cileug rek ngejat eta teh wah Yes, arta masuk rahul maknya ucing teh sok malingan duit. Paling ge hulu asin. Ih, abong dina dongeng Mang Arta. Terpercaya dewek mah tuh, terpercaya dulu. Maknya ucing nyokot duit. Paling ge hulu asin atuh. Ih, cagur. Nya mang ulah gede rahul atuh pamali keur bulan puasa ieu teh sok we bejakeun atuh sabalakana we atuh bebeja memang mah pandina carita lagi kitu nya kuring teh kudu kitu we eta mah mang rahul jeung henteu mah teu apal kuring teh teu apal. Atuh tak, kumaha sok atuh ucing teh euy. Nu nyokot eta duit. Ieu mah sok rame jiga namanya. Puh cek maneh teh mang seret cenah soran nu nyupit ceplok we pasar teh mang keuna kana gado ucing nya barang diburi buru teh mang pinter ucing teh luncat terlong we les kanu poek mang duit 2 bongkol teu kabawa ngan pasarna we leungit eta teh mang jigana mamang nyerieun meureun nya ucing teh Duka teuing atuh. Sok hayang-hayang wae maneh mah. nya terus teh mang isukna pabebeurang ditayang we haji ka imahna nya we mang gadona dipopok ku ubar ari ditanya jawabna teh kagosok cenah katungtung kawat pamoean nah ti harita teh mang jiga lugur jempe tara aya deui we nu duit lungit tapugu-pugu benang tah mangkalukna mang Haji Latif mending ngeu kencit aduh dasarnya bangnya Hese nya hayang beunghar teh deuleu euy hese tah sia ulah sok nurutan Haji Latif euy bahaya eta teh dibendon ku Gusti biasa we atuh dagang mah biasa we kitu make nu kitu patut euy nya atuh mana entong hayang atuh eta teh mang loba urusan pisan aduh sok aya wae ta mah ari emang teu hayang beunghar kitu mang si Arta mah kabeh ge deuleu hayang beunghar teh tuh tanyakeun we ka si Wirja maneh hayang beunghar teu euy nya hayang atuh mang saha jelemana anu hayang malarat atuh kuring hayang seneng mang ge hayang seneng meureun nya ya heueuh pogo ngan dewek mah euy sangheuk deuleu munjung mah sangheuk nah atuh bangsa urang mah sok salah los nanya ku guru hayang beunghar kanu malarat kuduna mah kanu beunghar atuh mang kanu beunghar di maneh mah da heueuh atuh lain mang ye kuring teh rek nanya ka emang nanya naon atuh ja nanya naon sok atuh ku dewek dijawab lamun apal mah euy lain mang ye ari kuncen pamujungan baleunghar teu mang teu
Henteu cenah euy, cek batur mah biasa wae. Nah, kitu. Aneh kuring mah, aneh. Ih, abang mah cabal beungan atuh, da kuncen mah teu munjung. Ih, cukup belengur baragana aya deuleu nu kitu mah euy. Cukup keur batur bagian sorangan mah teu aya deui euy. Tanghi euy, tanghi. Tanghi euy, geura nyararing yeuh. Ulah sarare wae geura yeuh. Aya naon mang, ieu teh ih. Agar wakeun nu keur sare ih, sok aya-aya wae. Tamat dulu caritana, tamat. Oh, geuning tamat mang. Teu bener atuh. Nya, tamat. Alhamdulillah, nugi ka dieu heula nya, carita munjung teh. Mohon tos tamat ayeuna mah. Wilujeng ieu we leleson ka sadayana nya. Aduh, tamat cenanya. Mohon carios ngaronda desa bagian ka-10 tamat nuga ke dieu mohon. Insyaallah enjing atanapi pageto tiasa dilajengkeun deui dina serial anu salajengna. Mangkinceng haturkeun wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.